Leungit seeng. Leungit seeng ka mana atuh gagabah teh? Nyarkeun sangkaleng, urang ngorek cangkaleng matara gagal. Oh, dijual ka saha atuh jeung kusaha make dijual? Maneh teh kalabatan naon boga hutang atawa naon? Dijual ku saha tuh? Pan paragi ngejo eta teh seeng teh. Aya nu ngajual seeng, panyarkeun sangkaleng. Jungjung ka itu. Nah, kalau cangkaleng matara gagal sok beak. Oh. Ku barudak tuh diantep ai nyaho mah make dia eta ku dibongohan meureunanya ku barudak samarukna meureunnan seeng butut atuh pan seeng sok dipake eta mah ngeunah ngejo make tradisional kitu teh euy diakalkan dulang duh nikmat ayeuna mah meureun hararese sugan dipake naon cenah duitna eta barudak teh. Ilah ilah abah eueun ngajual seeng panyarkeun sangkaleng kitu. Kolak cangkaleng masuk beak tar aya sesaan. Oh, dipake meuli pepetasan. Ayeuna teh euy. Bulan puasa aja pepetasan rada mahabuh, heueuh. Eta barudak mending ngajual seeng samarukna meureun seeng bututnya. Aduh aing mah euy. Padahal eta teh legendaris eta teh seeng teh euy kenangan seeng ieu ning Tamaga baheula. Kuningan Temaga gitu anu dieusian ieu ninganan pepeletrekan si eta teh duit bengol euy eta teh tandana geus eta lamun disada teh tandana geus ngagolak rek kumaha atuh ayeuna maneh nyangu euy. La ilaha illallah bah. Eueuh nu ngajual seeng eueuh. Panyarkeun sangkaleng burukeun ka ditu. Sok hayang nu amis dikolak menket ngeunah amis tiis. Naon we atuh eueuh cangkaleng mah meni kudu keukeuh teuing. Geuning teu boleh geus magrib. Mana nu amis? Mana nu amis? Keun we atuh kana kastrol we. Ayeuna mah ngaliwatna kana kastrol. Kitu ulah eta keun we. Da kumaha wae nya kudu dicokot deui atuh meureun ku barudak teh di barudak dadanya kana meureunan ieu seeng butut buang geus dijejekan di ditu mah digepeng-gepeng euy. Eta teh kana eta we kana kastrol aya kastrol. La ilaha illallah kunaonnya ieu beuki. Ya ampun teuing. Eueuh nu leungit seeng. Panyarkeun sangkaleng burukeun ka itu. Udah masing kudu diteang-teang deh seeng ka mana atuh ngarudetkeun apan geus eueuh dijual. Ai seeng mah. Asal ngaripukeun barudak teh usum pepetasan teh mah jeung ngajual seeng nun teh nya. Eta tuh dari digular goler lunana maneh mah teu apik. Di ieu dituna di luhur dina naon ulah digular goler da disangkana dipikeun ai ku barudak meureunan. Teh tembaga atuh hade eta mah euy aduh. Deui we. Kana eta we nya kana ieu kana kastrol. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kunaonnya? Awan ulang seeng burukeun ka ditu nyar cangkaleng naon we atuh nu aya ka ditu? Cau naon kolakeun mah. Geus magrib nanyakeun amis nu amis. Wong nu saliwang teh gese teuing di bawah nyarita teh. Oke ama ka aing cenah eta teh make ama ka urang pan kumanehanan anu nyaho ge barudak teh anu ngajual seengna teh. Nah make ama ka urang teh kaharti aing mah. Kudu diteangan ka mana atuh nya niar seeng teh. Aduh aing cik euy lur sugan aya nu boga seeng eta euy pamajikan ieu hayu keukeuh hayang neangan seeng cenah. Mungeun kana kastrol mah nyangu teh.